Bismillahirrahmanirrahim. Wa layalil amila ma'mulul khabar illa idza zarfan atau harfajar. Wa layali jeung tara nyanding al-amila kana amil. Naon ma'mul khobar. Illa iza ata angin di mana-mana datang itu khobar dzarfan bari jadi dorob. Au harfa jarin atau jadi haraf jar. Wa mudmarash zanis manin wi'in waqa muhimu mas tabana annahum tana. Wanwi ajeng kudu nganiatan anjeun mudmar sya'ni kana domir sya'an isman bari jadi isim. In waqa'a lamun tumiba naon muhimuma cipta salahna perkara istabana anu jelas naon annahu sanyanya nari itu ma imtana'a eta anu kacegah itu ma imtana'a eta kacegah itu ma. Waqad tuza dukana fi ashil tama kana asah ilmaman taqaddama. Wa qad tujadu jeung nyatana dijieun jaidah naon kana lapad kana fi haswin dina tengah-tengah kalam kama kana asoha ilma man taqaddama saperti lapad makana asoha ilma man taqaddama. Maka na asoha aduh kacida benerna pisan kanana zaidahnya matak si kanana henteu dilogatan jadi dihijikeun jadi ma asoha gitu. Maka na asoha kanana zaidah matak dilogatan yang ngaranna fi'il ta'ajub ya. Fi'il ta'ajub teh kan aya wajan ma'af'ala jeung af'il bih gitu. Tah ieu teh wajan ma'af'alana. Ngan tengah-tengah antara ma ta'ajubiyah jeung fi'il ta'ajubna aya lapad kana tah ieu kanana kana zaidah maka kudu dilogatan gitu. Tak di dieu dilogatan. Maka na asohadu kacida benerna nawanana ilmaman ilmuna ulama taqaddama anu geus ti heula itu ma taqaddama anu geus ti heula itu man masalah baca barang
Bismillahirrahmanirrahim. Wala yalil amila ma'mul khabar illa idza dzarfan ata aw harfa jar. Wala yali jeung tara nyanding al-amila kana amil naon ma'mul khabar ma'mul khabar itu yang geus nya. Hah? Maksudnya? Oh. Berarti tinggal mudmaronya. Wa mudmaro syanis manin wi'in waqo. Muhimmu mas tabana annahum tana. Ia masih kene aya hubungan jeung anu samemehna. Nyata hubungan jeung wala yalil amila ma'mulal khabar. Nah, ketika anu kamari ngerti maka kadieu moal pusing en lieur. Tapi anu kamari kudu karti heula. Nah, mereka deui. Cikamari lainnya si bode. Bahwa cikamari wala yal amila karanya di mamul khobar kana amir. Jadi mamul khobar, ingat bukan khobar, tapi mamul khobar. Mamul khobar teh anu diparentahkeun ku khobar. Ta itu ma'mul khobar taranya ding kana amil kana jeung akhwatna. Jadi moal aya sabada kana jeung akhwatna itu ma'mul khobar. Moal aya teh moal terjadi itu aturanna seperti itu kecuali lamun kaluaran tina dorob atawa kaluaran tina jar majrur maka hukumna menang. Jadi mamul khobarna ieu mah kaluar tina dorob maka bisa nyanding kana atawa kana akhwatna. Mamul khobarna kaluaran tina haraf jar maka bisa nyanding kana jeung akhwatna. Hartana nyanding teh aya sabada kana si posisina teh nya. Lamun kamari kan kieu contohna nya. Kamari teh contohna anu dilarang teh anu teu meunang teh nyaeta kana to'a maka zaidun kilan eta kan anu contoh mamul khobar anu nyanding kana lapat kana ieu anu henteu meunang nya anu dilarang secara aturanana ieu teu meunang sabab eta mamul khobarna nyanding kana lapat kana bari lain ka luaran tina dorob jeung jar majrur kitu pan gambar ya geus tah. Teruskeun we. Wanwi jeung kudu nganiatan anjeun mudmar syani kana dhamir sya'an isman bari jadi isim. In waqa'a lamun tumiba naon muhimu ma cipta salana perkara istabana annahu imtana'a bahwa eta perkara teh jelas-jelas teu meunangna. Nah, lamun teh mah terjadi nya kumaha lamun teh mah terjadi. Lamun terjadi aya mamul khobar nyanding kana amilna teh ya. Ieu mah terjadi aya. Maka cek di dieu nya kudu nganiatan dhamir sya'an. Gitu. Mereka nih di mana-mana terjadinya terjadi anu kamari anu dilarang si ma'mul khobar nanya di kana lapan kana maka cek di dia kudu nganiatan kana dhamir sya'an atawa tinggal di kana sarana tinggal di kana sarana ya yani annahu maksud musannif idza warada min lisan arabi ma zahiruhu annahu waliyakana wa akhwatuha mamul khabariha ba'awilhu. Nah, di mana-mana datang dina lisan orang-orang Arab nyanding mamul khabar kana jeung akhwatna ba'awilhu maka kudu ditakwil. Ditakwil teh tadi teh ya kudu nganiatan kana dhamir sya'an. Ala anna fi kana dhamiran mustatiran dina lapad kana teh aya dhamir mustatir gitu.
dina kana teh bari ngajadikeun naon isim orang contohan ieu contoh di dia ya qana kitu hada juna haula buyutihim bima bima kana ayyahum atiyatu au wada ya ba'ana bahar tawil bahar tawil faulun fa'ilun orang faulun mafa'ilun fa'ulun 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 mafa'ilun qana fi dhuhadaju la haula buyutihim bima kana iyahum atiyatu awada qala fi dhuhadajuna haula buyutihim bima kana iyahum atiyatu awada baranglah ana fi Qana fidhu hari pirang-pirang kaum Qanafid. Kaum Qanafid teh peuting nyaring ti beurang sare. Peuting dijadikeun beurang, beurang dijadikeun peuting. Gitu. Qanafid nu kitu ngaranna. Kawas naon? Kawas kalong en lalai gitu. Peuting nyaring hudang naon? Beurang
pedang sare itu ngaranna qanafid. Hadajuna lalumpang itu qanafid. Hadajuna lumpang baru lumpang nate kawas aki-aki hadajuna gitu. Lumpang lalaunan ti peuting teuing lapar teuing neangan kadaharan ti peuting itu. Haula buyutihim di antara di sakurilingeun pirang-pirang imahna itu kaum. Bima kalayan perkara kana anu kabuktian kalakuan ajeng tingkah. Aya 8 kana kabuktian kalakuan ajeng tingkah domir sana simna. Iyahum kaitu kaum-kaum atiyatu ari paparin awada eta ngabiasakeun itu si jalma. Awada eta ngabiasakeun itu si jalma. Tinggalieuna posisina ieu lapad kana. Lapad kana secara ieuna lamun eueuh domir saan isimna lapad atiyah. Khobarna lapad awada. Mamul khobarna lapad iyahum. Tah, ieu mamul khobar yali nyanding kana lapad kana. Lain doro, lain jar, majrur. Cek tadi kumaha apa? Imtana henteu meunang, tapi terjadi. Nah, maka cek dina bait ieu di mana-mana terjadi wanwi dhamir sya'ni maka kudu nganiatan kana dhamir sa'an isman bari jadi jadi kanana itu make dhamir sa'an bari jadi isim. Terus isim kana anu asli eta kumakeun kembalikeun kana mubtada jeung khobar. Nah, berarti si atiyana mubtadakeun awadana ngajadikeun naon? Khobar. Sabab ieu ketika dijadikeun isim kana itu teu bisa sabab ieu perkara anu imtana'a anu dilarang. Hadi teh. Jadi cek tadi kana kabuktian kalakuan jeung tingkah iyahum ka itu kaum qanafid atiyatu ari paparin atawa berean awada eta ngabiasakeun itu si jalma. Artina eta kaum qanafid teh keur peuting teh neangan kadaharan kawasan teh ti peuting kurang-kuring lapar neangan naon neangan sangu jeung kadaharan. Gitar we naonna teh beuteungna tiap peuting teh da lelumpangan yang naon yangan kadaharan tanu kitu ngaranna qanafid. Aya jelema anu kumaha ngabiasakeun mere ka eta kaum qanafid kitu tiap peuting teh geus apal ieu sok aya peuting barudak neangan kadaharan tah dibere ku kaum ku si jalma tanu ieu ngaranna awada atiyatu awada aya jelema anu sok mere ka eta kaum qanafid. Geus salah anu jadi contohnya eta anu bieu eta contohna. Geus sakitu beres nya contohna udah. Namun di dieu mah teu dijelaskeun naonna posisi dina baitna henteu dijelas. Wah aya ketang dina handapna pisan teh. Dina sabada baitna itu dijelaskeun deui aya. Dina sabada bait tuwa takdir fil awal bima kana huwa ayat. Dina sabada bait anu kadua dijelaskeun di dinya. Aya. Nah, wa takdir fil awali bima kana huwa takdir nama bima kana huwa gitu. Asya'nu tagis nama dhamir sya'an. Fa dhamiru sya'ni ismu kana dhamir sya'an teh isim kanana. Wa atiyatu mubtada tu atiyana dijadikeun naon? Mubtada. Wa awada khabara awada anu dijadikeun khabar wa iyyahum maf'ul awada iyyahumna ngajadikeun maf'ul lapad awada atawa ngajadikeun ma'mul khabar. Terus mana khabarna? Khabar kana wal jumlatu minal mubtada'i wal khabari khabaru kana. Tah khabar kana sajumlahan.
sajumlahan antara lapan atiyatu awada eta ngajadikeun khobar kana. Oh berarti terdetik kaliwat ieu nya logat khobarna. Berarti ge atiyatu eta ari paparin tah make naon? Make etanya eta di mana khobar ti mana? Tina khobar kana. Khobar kana na sajumlahan. Jumlahna jumlah ismiyah. Geus sakitu beres. Jadi balikan deui ketika aya perkara anu terjadi kuduna mah dilarang secara aturan tapi terjadi maka ieu kudu nganiatan kana domir sya'an. Engke sajumlahanana si mubtada jeung khobar itu dijadikeun khobar jumlah tina lafaz kana. Urang contoh deui. Contoh anu kamari. Kamari contoh berarti contohnya naon? Kana ta'amaka akilan Zaiduna kilan. Tah berarti kieu ke ngalogatanna lamun teh mah ieu terjadi nya. Ieu kan dicontohan tapi contohna anu teu meunang. Ngan lamun teh mah terjadi berarti itu engke ngalogatanna kieu. Kana kabuktian kalakuan aja tingkatan gitu. Ta'amaka kana kadaran anjeun. Zaidun ari Zaid akilun eta anu nuan gitu. Jadi ropakeun berarti akiluna sabab ngajadikeun khobar mubtada lain khobar kana deui. Da khobar kana mah geus jadi sajumlahanana. Beres tah eta lah. Teruskeun. Wa qad tuzadu kana fi haswin kana. Wa qad tuzadu ajeng terkadang dijieun jaidah naon kana lapad kana fi haswin dina tengah-tengah kalimah. Haswin teh nyaeta tengah-tengah kalimah. Kama kana asoha ilmaman taqaddama sapertikeun lapad makana asoha ilmaman taqaddama. Aya di lapad kana kanana kana zaidah. Lamun kamari kana teh aya anu kana tam aya anu nakis pan. Dina sarana tuh aya dicaritakeun ku musannif disimpulkeun deui kana ala salah sati aksamin. Kana lapad kana ala salah sati aksamin eta aya 3 bagian. Ahaduha anaki salah saejeuna nyaeta kana anu nakis nu kumaha kana anu nakis kamari. Kana anu nakis nu kamari anu kumaha kana anu nakis anu di samping butuh kana ropana oge butuh kana khobarna itu anu naon nakis. Rasok tinggal dibuka deui aduh naon betna cek kamari teh. Kata eta anu nakis eta ngaranna ya. Jadi anu nakis teh di samping butuh kana isimna oge butuh kana khobarna itu anu nakis. Wasani atam nu kaduana anu naon? Tam. Anu tama ngalap cukup ku isimna wungkul teu butuh kana khobar. Jadi lamun teh makana aya isiman tapi khobarna eueuh berarti kana naon? Ya kana ta. Kumaha kamana cek betna? Wadu tamamin. Eta mah setengah bet eta. Wadu tamamin ma birob min. Yaktafi tam itu ngalap cukup ku ropana wungkul teu butuh kana nasab atawa teu butuh kana khobarna geus 2. Wa qad taqaddama dzikruma cek musannif pokot taqaddama jeung nya tenang leulana dzikruma nyaritakeun itu nakis jeung tamgus sakeureun dicaritakeun haban wae dicaritakeun mata dicaritakeun bieu teh pan urang masok naon pohoan gitu sok hilap deui pan kana naon mah kana ngaos mah beda jeung kana sangu teu poho-poho
kana ngaji mapan sok poho matak bieu dikumahakeun deui dijelaskeun deui nati sejeung tam wasali satu tayna aya tambahan anu katilu kana teh azaidatu eta teh kana zaidah wa ya al maqsudu bi hadzal bait teh anu dimaksud ku ieu bait kana anu zaidah berarti lafadna aya tapi maknana wa gitu dan naon zaidah panambah di mana-mana oge panambah mah tara dikumaha tara dipake ban serep lah cicing ban serep mah nah wa qad dakara Ibnu Usfur anha tuzadu baina syai'il mutalazimin cek Ibnu Usfur lapadkan zaidah itu ya ayana di antara perkara anu mutalazimain. Nah, perkara anu mutalazimain teh perkara anu mesti duana na aya teu meunang eueuh. Dengan fi'il fa'il itu kan mutalazimain. Teu bisa aya hiji fi'il wungkul paena eueuh teu bisa. Mubtada khabar itu mutalazimain. Mesti duana na aya, mesti duana na aya teu bisa eueuh. Nah dia cenah tuh kal mubtada wa khabari sapertikeun mubtada jeung naonna khabarna zaidun kana qaimun aya kana itu aya posisina antara mubtada jeung khabar ta ieu kanana ngaranna kana zaidah sabab aya di antara dua perkara anu mutalazimain anu mesti duanana berarti logatan ulah teu kudu di logatan eta mah naon zaidah zaidun ari zaid kana qaimun eta anu nangtung kitu we teu kudu di logatan sapertikeun tadi anu dina bet ngan peda anu dina bet mah eta mah antara mata ajubiyah jeung fi'il ta'ajubna ieu akur mata ajubiyah jeung fi'il ta'ajubna itu mutalazimain akur silih mestian duanana teu bisa dieuwekeun atawa terus aya di kaadepna tuh wal fi'lu wa marfu'uh sapertikeun wal fi'li wa marfu'i sapertikeun fi'il jeung anu daropakeun ya tanan berarti nah ini nanya pertikeun fi'il jeung fa'ilna nahu lam yujad kana misluka lam yujad teu dipanggihan kana misluka anu sapertikeun anjeun dapa teu aya anu sapertikeun dapa walaupun di tiangan ka kidul ka kaler ka wetan ke barat sampaikeun ka Afghanistan oge anu sapertikeun dapa lam yujad kana misluka tidak ada sepertimu ada pak nah itu lam yujad kana misluka aya labanan dah kana iya kana aya antara fi'il aja fa'il maka kanana ieu dijadikeun zaidah wasilatu wal mausul jeung antara sila jeung mausul nahu jaa alladzi kana akramtuhu jaa datang saha alladzi jalma kana akramtu anu ngamulyakeun kuring huga itu jalma atawa ladi ta aya lapad kana aya antara isim mausul aja silana maka kana ieu jadikeun zaidah wah loba ningnya wasifat wa musub antara sifat jeung mausub nahu maratu bi rajulin kana qaimin maratu ngaliwat kuring bi rajulin ka hiji lalaki kana qaimin anu natung itu rajul talapad kana aya antara sifat jeung mausubna maka kanana dijadikeun zaidah wa hadza yufahamu aidan min itlaqi qaul musannif taya tadi mutlakeun ka qaul musannif wa qad tuzadu kana fi haswin wa inama tunqasu ziyadatuha bainama wa fi ta'ajub tah contoh cek musannif antara ma ta'ajubiyah jeung fi ta'ajub maka na asoha ilmaman taqaddama maka na asoha aduh kacida hadina pisan naonana ilmaman ilmuna ulama taqaddama anu geus heula itu man jadi ilmu itu ya aluskeun ilmu baheula tibatan anu ayeuna gitu. Lamun cek urang mah ilmu baheula ulama baheula teh ngaranna ulama
salaf. Lamun ayeuna ulama khalaf. Tah antara salaf jeung khalaf itu alus kene ulama naon? Ulama salaf. Gitu. Ilmu anu naon? Ulama anu baheula. Maka ketika aya perkara aya masail aya masalah nya pagedruk atawa tabrakan antara ulama ayeuna jeung ulama nu teu heula maka heulakeun ulama anu naon. Sabab ulama teu heula lebih naon? Lebih ashah. Lebih naon? Lebih bagus. Leuwih naon? Leuwih bener, leuwih apik. Gitu. Lamun teu tabrakan antara masail atau pendapat ulama ayeuna jeung ulama naon? Batak. Misalnya orang aya masalah nya, aya masalah aya hukum anu teu kaharti. Terus neangan referensi kitabna mana? Yuk kitabna. Ieu kitabna, ieu kitabna. Cek ieu meunang, cek ieu teu meunang. Misalnya ada 2 kitab. Cek ieu ada kalau meunangkeun, cek ieu ada kalau meunangkeun. Tinggal ieu karangan saha. Jadi lahirna iraha. Tinggal ieu ulamana karangan saha, lahirna iraha. Bisa orang ningali karena khalaf jeung salafna. Bisa ningali, ya. Oh, ieu mah heula keneh ieu ulamana tibatan ieu heulakeun. Nah, gitu. Sabab ulama anu baheula paling apik gitu ngaranna salaf. Batak urang kan naon? Urang teh ngaji naon ieu teh? Ngaji salaf sabab ieu karangan ulama naon? Ulama baheula. Diaji ku urang ayeuna. Ta urang ieu teh ngajina teh ngaji kitab salaf. Anu ngaji kana kitab salaf ngaranna santri salaf. Gitu. Dan beda santri salaf mah henteu garondrong. Panjang buukna. Gitu. Santri salaf teh lain kudu panjang naonna, buukna, kopiahna hideung. Gitu. Udud be ngebul kewas kira tapi santri salaf. Lain kitu santri salaf mah. Santri salaf anu ngaji kana kitab naon? Salaf. Gitu. Lain anu sok ngabidahkeun mauludan. Wah, ngomong eta mah gitu. Lain salapi anu kitu lain gitu mah. Eta mah nginjem ngaran. Gitu. Eta mah nginjem ngaran. Beakeun ngaran. Nginjem ngaran salapi. Gitu. Supaya katingali luarna naon? Salaf. Wah, ieu salapi. Padahal jerona mah naon? Nu gelo. Jerona mah gitu. Nah, orang itu keur ngajina salaf. Atak balikan di dicontohan ke musannif bahwa ketika ayeuna urang arek manut, maka manutlah kana ulama salaf. Ulama salaf anu mana kumaha urang manutna? Pan geus eueuh. Lupa ieu teh karanganana maneh teh. Anu dituturkeun teh naonna? Ilmuna anu dituturkeun teh. Gitu. Lamun urang ayeuna boga guru ieu, teu balik aing boga guru teh ceuk. Dapat teh. Saha guruna? Tah anu gigireun Ustad Hendar imahna. Patoja aya ieu jeung naon? Jeung kitab. Ulah dituturkeun maneh teh. Gitu. Kayak jeung dituturkeun gitu. Nah, anu dituturkeun eta mah lain ulama salaf. Tuturkeun ulama naon? Salaf. Ketika orang ayeuna boga guru sapertikeun kitu, teangan ayeuna. Naonna? Masa ya bener jeung kituna teangan. Urang teh boga akal, boga pikiran. Mana anu bener, mana anu salah, bisa dikumaha, bisa dikanyaokeun. Mulai hiji perkara nya bener nya salah, mulai. Aya teh perkaranya benernya salah. Eueuh. Hiji tambah hiji 2 benar, benar. Hiji tambah hiji 2 salah, salah. Teu bisa. Gitu. Karena hiji perkara mah bisa. Ketika ada hukum, mah bisa ayeuna bener pakumpul antara bener jeung salah. Teu bisa. Pasti aya salah jeung naonna. Saya jeung benerna. Tah urang ngaji teh lain ada jadi ajengan ustad lain. Hayang jadi ustad urang mah. Mata ngaji we cek dapat. Kutol ngaji.
rek jadi ustad. Sabab ustad mah seueur artisna. Nu loba duit. Seueur jamaahna. Gitu. Seueur bumina. Mobilna oge seueur. Istrina komo. Seueur. Matak abi mah hoyong jadi naon ustad. Matak ngaji na oge kumaha. Ketawa. Lain kadinya mana teh ngaji teh eukeur naon? Eukeur neangan mana anu bener, mana anu salah. Ngaji teh kitu. Terus kumaha mah jadi ustad? Nyakeun bae atuh eta mah naon? Bagian di pangeran meureun gitu. Jadi naon mah? Jadi ustad mah. Matak ngaji we. Aing mah mau jadi ustad betang mau ngaji we. Geus salah deui. Tek teh datang ka imah dijadikeun naon? Ustaz teh kumaha pan bingung. Geus ngaji mang tahun-tahun di imah dijadikeun naon? Ustaz kok koreh deui atuh lamun kitu mah. Ibu-ibu, bapak-bapak, abi teh bade ngaos deui. Bade masaten deui hapunten bisa. Padahal mah teu bisa naonna. Ngajina bisa apa-apa. Nah, matak geus eta mah bagian jelema. Gitu. Ketika lamun dak di mana? Di imah. Intina ngaji mah kitu. Neangan naon? Neangan bener. Mana anu bener, mana anu naon? Mana anu salah. Ngajadikeun anjeun lain mah lain urusan urang. Lain urusan jelema. Anapun aya bagianna nya tuturkeun we. Gitu geus bagianna. Anapun lainnya kitu we bagianna kitu. Nu penting mah ngaji mah lain ngajadikeun kitu. Anggar. Walaupun urang ayeuna lain jadi ustad, anggar ngaji mah anggar. Geus salah balikan ka dieu. Jadi ilmu anu hade teh nya. Matak ieu make naon? Make pinya ta'ajub. Pinya ta'ajub teh nya fiil anu wah hebat. Ta'ajub teh keur ngajelaskeun kan kaon karena kehebatan. Itu ngaranna ta'ajub. Hebat ilmunya. Gitu. Hebat mukanya. Naon ta'ajub? Seperti ke Nabi Yusuf, itu piil ta'ajub. Ta'ajubna kumaha? Sampai ke ayeuna ngabius ka kabeh kaum Hawa. Ngabius kumaha? Dibius leungeunna, dikeuretan ku sorangan nepikeun teu karasa. Ketika ngaliwat sah Nabi Yusuf gitu. Eta Siti Zulaikha undang kabeh saha? Undang kabeh istri-istri pejabat. Diundang kabeh anak. Ona kabeh anak hayang ngabuktikeun jiga saha Nabi Yusuf. Diundang kabeh anak. Disadiakeun apel, rijeun pesona buah. Sadiakeun kabeh anak. Cek Siti Zulaikha mangga dilaleueut sok. Ta pesona, ta buah. Nah, geus kitu ngeureuten kana buah. Ketika ngeureuten kana buahna, sok ceuk saha teh Siti Zulaikha teh datang Yusuf Ismail. Lain eta kaditu. Lain eta. Nabi Yusuf datang Nabi Yusuf nah lempang gitu. Ketika lempang langsung ta'ajub ningal Nabi Yusuf ta'ajub karena naonna ta'ajub karena kakasepadana nepikeun ka leungeun ka keureut nya kulantaran ngolong ke Nabi Yusuf anu iya peso arek keuretan apal kakak ngeuretan. Geus ngalewat bareng Nabi Yusuf kakak karasa. Nyeri. Coba lamun aya Nabi Yusuf jigana teh bekal kumaha? Wah karasa nyeri. Kasilap ku ta'ajubna beungeut saha? Nabi Yusuf gitu. Mata kalau mau teh mayakan nyeri tinggallah beungeut dapat. Insyaallah. Bagi naon? Bagi nyeri. Wa yadifuna wa yabgunah barang sudah. Allah barang.
wa mud